Duh, si kabayan kamana euy. Batur. Sugan aya di belah ditu. Sugan we aya di saung Mang Doloh di ditu teh. Bingung euy. Sandahan 10 bulan. Ngarbok naon ieu nya? Pare can badag Mang Doloh ka dieu euy. Dari naki ala. Tapi langsung dahar jeung parena. Lah. Sugan we aya milik. Naon di teh? Ngolor lah ieu mah. Ngolor lah. Usaha naon atuh ieu nya? Oh, kitu usaha geuna diuk gitu lah. Penting duit badak. Aya euy beneran. Naon? Keur naon maneh kabayan? Bingung deh kasep euy. Bingung naon? Yang dahar. Yang dahar. Oh, teu boga duit. Teu heula geuning. Yang meuli jangkrik kat kudu gawe heula 50 hektar goret. Atuh Kemudian jang dahar. kumanya Bingung siapa naon nya? Sep boga ide teh maneh. Nu alus. kala atuh mikir heula. Nagok mikirin nagok. Oh, telejik. Oge paneh mah. Sok naon atuh? Ieu Kabur atuh ieu nyeri urang. ieu urut eta liat turukan. Heeh. Asep boga ieu teh. Naon? Kumaha? Kela dek kanar kok. Yang bener Geus sok atuh. Sok, kumaha? Kumaha mah jadi dukun. Dukun palsu. Dukun palsu. Heeh. Bener can anu apaleun ke kumaha nya? Gampang. Kayak ku Asep kari beja-bejakin lah. Jadi bagus. Dapat Kumaha nya? siap-siapkeun heula atuh. Asep arek eta heula. Arek ngebeja-bejakeun. Kabur kana dik. Siap. Ya kenanya euy. Banget gitu. Mana arangnya? Karena bangetan itu. Lah, ini. Hidung lah, keagok lah, penting menang duit. Gaduh. Tak. Parengan sarung. Bodoh amat. Mana itu yang ngomong-ngomong? Aduh. Tah, ieu. Sasagena Asep geus siap. Sama cakap-cakap oge atuh shit teh. Ngomong emang Beres atuh. sama. Kunaon ieu deh? Sok atuh bereskeun. Asep rek pamit heula nya. Juk. Urang neangan heula eta. Coba. Tapi engke duitna bagi dua. Gampang. Jangan coba. Urang neangan heula eta na. Lo ngomong we juk juga tuh. Heeh, kela tuh. Nyanyi juga dukun. Bah, Non, Sep. Kelas, Sep. Bantuan bedol, Sep. salam heula. Oh, bedol. Mana ke mana? Mana ke mana? Arek ka dieu. Bah, arek ke mana, Bah? Ieu abah teh mesti sawah, malik ka sawah. Hasil panen teh butut, eta pare butut kumangkeun neunik panenna. Euy, Atuh, Bah, ari kitu carana mah. Mending kana ka dukun, Bah. Di ditu tuh aya dukun dukun. sakti pisan, Bah. Bener. Bener ya Asli. dukun. Bener tuh dukunna. Bener, Bah. Ansieun bohongan abah mah teu percaya. Asli. Ah, yuk atuh Asep antar mah yuk asli. Pak Asep ka itu, Bro. Hah?
Kamu asap marah ka ditu. Panar ka bejanu. Iya. Oh, heeh. Di belah mana? Belah mana? Belah mana? Tuh di belah ditu tuh. Di saung itu. Heeh. Oh, heeh. Sakti bah. Ah, sabar tuh. Abah hayang naon wae oge bisa bah. Nek itu heula nya suka. Heeh. Kakaknya kadukun suka Iya, teh panen abah alus. Nya, hati-hati. Oh no. Bah, euy, kawas euy, kira di korek ge mah. Ieu lainnya, saungannya. Euy, ya, masa. Oh, gimana euy? Oh, iya gini. Aya euy jalan. Sampurasun. Rampes. Aya naon akang ka dieu? Iya, tadi cek urang kali di ditu, cenah di aya dukun sakti bener teh nya. Sakti pisan eta abdi pisan. Sanaos abah hoyong naon? Kalapa itu ku abdi dicana ka dieu tiasa abdi moal ka ditu kalapana bakal junjung ka dieu tiasa. Gunung ku abdi yang dialihkeun ku abdi. Nah teuing sok. Oh, bener ya teh. Tah bener-bener ting, sok bisa arek mah sok. Oh, yang naon? Sok. Calik. Oh, benar. Nuhun. Langsung sok. Cenah naon tos entur nuhun itu. Kieu, Maha. Maha. udun. Tapi meh urung mah kitu. Kieu. Pan abah teh. Apa? Pepelakan meh halus. Nah apal? Dukun, sakti. Bener sakti, ini dukun teh apalan cenah ngomongna naon Sedap. Oh, anjing panas, oi. Ngaranna ge seuneu. Nu tiis mah batu. Yeuh, kieu langsungnya Sok. abah mah panen ayeuna hasilna teh yang alus. Gampang. Bagus. Gampang. Jeung hiji deui yeuh. Mah. Pan abah teh boga budak itu awewe geulis yeuh. Panggeulisna lah. Pan hiji ya teh. Aya nu hayang geus kitu teh. Mau. Dia aya nu nabrak di luar. Oh no. Jelema eta teh nu hayangeuna teh aduh. Kebalik budak teh mantanggul. Degong. Kabayan lin. Heuh, ning apa? Sok tuluykeun we. Jadi si kabayan eta teh kumahanya carana ulah cina hayangeun ka si Iteung tah. Pada mang euy anak abah tah si Iteung jeung si eta mah palawur. Langsung we nya. Sok lah main gancang lah. Oh no. Naon ieu? Bah. Malam naon eta bah dukun meni buah hangit kieu? Keong dek kamu lapar. Lain Wah, atuh. edan, Lain. Iya keong. Naon eta? Ka gua abah. Panas oi. Keur di sawah meh panen alus wae. Sayangan keong anu sagede nonya. Sagede baskom. Moal aya atuh. Moal aya. Mungkin teh cek abah. Mungkin wae sih. Gunung ku abdi dipindahkeun mungkin teh cek abah. Abdi sakti ku abdi dipindahkeun ka hayang abah ka mana ta gunung dipindahkeun. Ini bisa mah. Hah? Oh no. Adieu. Tina ningang sikabayan. Nani ngasih kabayan? Keraya halangan heula gunungna bieu teh. Oh, baiklah. Iya benar keong. Keong. Meureun nanti pelakeun di sawah itu keong ada harang. Lain dipelakeun ari abah. Itu mah kan atuh. Neangan di sawah abah keong nu sagede baskom. Anu siga kieu. Heeh, nu siga kitu tapi nu sagede baskom. Oh, heuh kerang teh. Panen insyaallah bakal halus. Ah, enggak satunya. Iya benernya. Heeh. Muka dua. Meh si itu teh deketan si kabayan. Mana lapar kitu dibeulem. Lain atuh pan dukun. Heuh nya dukun mah sagala dibeulem nya. Tah. Ngan mau deketan di kasih itu. Saha? Gimana leutik-leutik ieu? Gimana kok baris dijodohkeun nya? Kala. Heuh aya. Tah. Kalau daun ku abah
Jadi kumahakeun yeuh fungsina. Tundahan pun bantah sare si Iteung. Tuna hungkul geus teu make mantrana naon? Tunda we hungkul. Ku abdi di mantraanana mah. Pan itu ieu nya. Heeh. Jejang si Iteung. Jejang hasil panen ke mana halus. Heeh. Tah dina ieu teh aya mantrana, kumaha atuh mantrana ieu? Mantrana. Mere hade. Abdi bejaan tong. Bejaan atuh. Bejaan. Mere Kieu mantrana. pan kena. Kumaha? Sabenya kelan ieu teh. Henteu kudu tundang kieu we teman di dinya. Sok, kumaha? Jieun gunakan dua. Panen hayang alus. Alus. Oh Gitu. no. Gitu. Ya. Omat gerakanna kudu. Jejang si Iteung lah kumaha? Dan si Iteung nama. Ah, tengah tuna we Ah, merenya. tinggal tunda si terima ku abdi we tidak di mantraanana mah. Oh, siap. Ah, geus we atuh nya. Ai kieu mah bah dukun. Anu pang hadena sakti. Siap. Kelah rang bejaan di ditu. Heeh. Pamit we atuh sugan we berhasil ieu si Iteung ulah kasih kayangan kasih bak kabayan, ulah diudag-udag di kasih kabayan. Panen ayeuna cik alus dan ayeuna teh aduh. Mudah-mudahan we nya. Nya nuhun atuh nya. Langsung duit atuh duit. Aya duitan? Ya oh atuh dah nu gratis. Oh, larang lah. Di mana nya pohon nunguna euy? Oh, iya. Ya, di amplopan. Kadang ulah lewat kala dibuka ayeuna. Moal. Oke, abang sini kakara. Nuhun. Yuk nya. Oh, siap. Omat bejaan nu lainna nya. Siap. Bejaan nu lainna. Mudah-mudahan panen ayeuna hasil jeung kabayan lah mudah-mudahan basic itu. Halus. Wah, wah. Iya. Abah tadi mesti orang sakti, orang satu mantra, iya jangan panen ayeuna sih halus. Di mana? Nah, di itu di saung. Wah, bener. Heeh. Yang apa mau mantanna? Kumaha coba? Ya. Oh. Jin gendaga. Duh, panen hayang halus. Geus kitu. Oh no. Anjuk coba anjuk. Oh, si apa lah? Ningali matang harusnya. Tapi simple di gananya. Anjuk bukan. Siap. Itu dukuna. Siap. Itu kare wah. Percaya ya dukun ini dia. Di mana ya? Apa sih nama ini? Punten, Bah. Mau enggak? Maafutnya Bapakna Asep. Mohon. Kelak. Kenal di dia. Keur diajar Pak, keur guru. Halus nih. Alus Pak dukuna hade. Wah, bener. Heeh. Asap oge ieu teh keur guru ngaras panen bapak teh alus. Terpercaya maneh? Duh, Bakal aya asupan. udah dibelum eta mah. Kelak, ruas euy. Mane mending kena balik yuk. Di mah aya dahareun yuk. Buru, kejar. Aya beneran. Bapak ge baik. Aya atuh Pak. Yuk, ada Pasti hayang minta cara naha genjer mani di kebon nu di luhur gunung terjadi. Wah, nah apa? Betulin. Nu kadua maneh hayang kawin deui. Eta. Lu bener, nah jadi apa ki teh? Marana ge dukun atuh. Oh. Iya, Bah. Urang teh nya apun ya apunnya namina nya. Apun teh kieu Bah hayang melak ieu genjer di gunung kitu nu ucayan tapi hayang cenah hirup kumaha tah solusina? Jeung kieu nya Oh no. di dieu teh kan hayang boga pamajikan deui gitu kan. Terus budak hayang cenah ngawaro tong ulin jeung si kabayan gitu tah kumaha tah? Apa tuh solusina naon tah? Persyaratan naon kakak KTP atau surat nikah? Ke dokter we. Manya deui atuh shit. Sok coba hayang apal solusina naon tah? Nah, di belum. Meh naon eta? Cek samaraan. Di samaran teu. Ganeng tong ngomong we. Oh no. Bawa ieu pare Terus ka gunung. Dina tempat nu maneh rek melak genjer. dikumahakan terus ya. Bawa we. Bawa hungkul. Make mantra eta. Pakai mantra. Mantra kumaha tah? Jurig pare sing jadi ieu genjer. Oh no. Apa sakit eta teh? Tos. Cekap. Stop.
Ieu teh kana sangkan jin eta teh ngemat 3 cai ilmu pare disebut teh. oh gitu. Pare ge pan muna cai sok jadi. Genjerna cai sok jadi. Ari di dinya pan melak di leuweung. Jadi kudu make ilmu pare. sumber kehidupan gitu. Oh. gitu. Oh. Nah, Nu kadua, maneh hayang kawin lin. ih apalah tah kitu tah. Kumaha tah hayang kawin deui tah? Cara mananya euy bete euy. Ah, ini. Eta yang naon eta jang betis naon jang pelakeun. Jalalap. Oh, Oh no! Coba. Eta yang kabudak maneh ujung jang awewe nu kumaneh yang dikawin. heeh. Gebukeun eta kasih Asep pasti nurut maneh. Karena naon digugukeun aya kira-kirana. Karena naon we gebukeun pokona mah kasih Asep pasti nurut kasih Asep ka maneh. Kadua ka calon pi eta maneh nepi ka yang kumaneh ka awewe nepi ka yang kumaneh. Oh. Gebabukeun we eta gebuk babuk ah pokona mah kumaha nu penting soalnya kana eta babu kitunya. dibabukeun we. Insyaallah bakal ngudag maneh. Heeh. Atuh kieu nuhun atunya Sawang sulna. nganggo ieu teh perkara ieu. Oh nya tuh. Teh anu gratis. Ratunya Amun temasihan perkara nu kara ditu kumaha tah? eta we bakal ngudag nyiksa di dinya. Oh, kitunya. Mm-mm. Ratu aya 10 perak kitu. Nah eta teh make cenah kolor. Dia nah, ieu teh keur pesak. Oh siap. Oh Ya, no! bukan ya teh saskirang sono kitunya. Ya, Mangga paling dia, oh, paling iya. dia. Ya. Ditampi. Yakin itu manjur ya teh? Yakin 150%. Ya tuh banyak di kantunannya. Mangga. Wilujeng. Ya, sampurasun. Rampes. Dia bakal manjur di sana. Mantra nate kumahanya? Ah, orang tebannya. Jurig sawah. Sing jadi ieu genjer. Jurig sawah. Sing jadi ieu genjer. Gitu kitunya. Jurig sawah. kelakuan teh si Sing anu jadi gelo ieu genjer. Jurig sawah. Sing jadi ieu genjer. Astagfirullah. Oh no! Panggulahnya aduh ngarerewas Kunaon, wae. ari Bang Apot atuh ari buru Cicing ya teh pan aya ieu teh kunaon jika nu gelo aya dukun ieu nya. dukun Supaya jadi ieu panenan kitu. Pokona supaya panen babari arah lulus gitu. halus Heuh, aslina Aslinya Neng euy urang ge kumaha tah? Aya urang teu? urang ge hayang nyantet si kabayan itu ye Oh, atuh. Iya, tong sampai atuh teluh. telu Wah, ulah sabari urang ge ieu naon teh sawah yang panenna halus gitu di mana ya teh di aya lah pokoknya mah kayak ditunjuk. Tuh di badi itu tuh. di mana Oh, som gitu. saung Tangke itu biasa we untuk mau aja. wah eta mah gampang ya abi Oh, mah percayalah ka Manggo. oh siap lah abi Coba. kayak tuh geus atuh nya Ah, coba anjing coba. ya tuh nuhunnya Siap ya. Aing barolok ya, aing kumaha ya. abura mangga Mangga. Hati-hati. ada geus dong dilatihan wae jika nu gelo Udah kudu kieu paninana. oh hayang atunya namanya Jurig sawah menjadi ieu. mananya saung teh euy jigana itu tuh aing rek nyantet si kabayan anjir astagfirullahaladzim aing ih Ieu lah. nah wah Assalamualaikum aduh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luas ini. aduh itu mah kumaha sehat atuh Alhamdulillah. Nyata cek kabayan. Hei, nyahoan euy, aslina kumaha eta teh? Kurang teh rek nyantet si kabayan, sok tebak yang naon deui. Terus sok kumaha di? Pantebakeun rek naon Yang buka deui. budak lin. Salah. Urang hayang nyantet si kabayan, terus hayang panen urang lancar jaya. Dina sakotak menang 5 ton. Kota menang. Wah, bisa. Wah, itu bisa jangan dewek mah. Weh, ada kumaha tuh carana bejaan. Buah dia. Beda di geruduk. Oh. Sok urang kumaha. Kalau panen non heula parelin. Panen pare itu. Jadi kumaha nya setiap
sakotak teh kudu menang 4 ton. 4 ton. Kayak menang 5 ton gitu kumaha. Badukun urang teh duh. Bingung ieu teh mikiranana. Meh naon eta teh? Inon ieu. Mare. Tingalikeun. Tingalikeun. Halus ya ngebul ya. Tingalikeun. Tingalikeun. Terus tingalikeun, tingalikeun. Terus Terus tingalikeun. Terus tingalikeun. Sok. Terus tingalikeun terus. Amun teu tingalikeun panen mana bakal gagal we. Teu kabeak kitu teh. Beak. Heeh. Bade mah gagal beak. Wow. Oh Mulai no. butuh wae santet deui ya. Kumaha eta nyantet si kabayan atuh? Coba. Maksud ieu? Pare eta Heeh. Sunda na kotakan kumaha? Sakit tah. Iya, iya. Itu tah hiji Hiji. hiji sakieu unggah kotakan mana apalah DKG. Sawa mana 50 hektar. Palan euy. Ah, nu hiji ieu alungkeun nya sakotak-sakotakna. Make Make mantra. terana kumaha? Praktekeun coba ya. Ieu mah mantra jang anu kabeh nya, jang nyantet si kabayan ongkoh. Oh, Yang ongkohnya. Mantap. Tarasilin teh bah. Kana makam. Oh, kumaha doa anak? Doa. Ieu kun tangakan tieu. Si kabayan cenah maot. Wah, mantul euy. Oh no. Cenah maot langsung teh teh. Karana santet tong kagok. Oh, benernya. Sundana tanah eta dia tempat meminang si kabayan kalewatan. Wah, bener euy, mantap, mantap. Ini ieu unggul teh. Eta unggul. Wah, geus atuh lah. Jadi Kumaha? Naon eta bah? keong. Jangan keong. Mana panen yang halus? Heeh. Alaan nu kieu dina sawah maneh. Da apa mata gagal ge sawah maneh dilebok anu kitu taparena. Jika nanti aing gara-gara sarakah bah. Pokona mah alaan nu kitu Oh, ka kotakan siap, sawah siap. maneh. Pasti Panen bakal halus. panen halus. Pasti. Lumayan. Tapi kalau bawa bisa diasakan. Oh, Aya bonus jang silainya. naon? Kasaloba bah euy. Bonus ieu mah. Bonus wah, alhamdulillah atunya nang jackpot. Sama panas cokotna. Panas cokotnya sama. Wah, ini di punca aing curiga deui. Curiga aing. Mah ieu. Bikin ka pemajikan silaing. Hmm. Pemajikan silaing bakal rapet ka silaing. Dapat pisan? Banget. Dapat pisan. Banget. Yeay. Hmm. Mantap euy. Jug, Heeh. laksanakeun. Nuhun atunya. Sami-sami. Umat. Aya ngarti aing. Ya kela. Digarek sulap. Oh, sabaraha euy. Apa ada silaing mah jelema bunga. Bonusan 20 juta tah. Sampai. Ya, nuhun nya. Sawang Nuhun. suna. Wah dukun, mudah-mudahan si kabayan teh geura paeh nah nya. Siap. Pusing lah. Ah. Yuk bangga. Mangga wilujeng. Asup teh perih aja teh. Bolong. Aja lah. Cepat. Siga dukun tadi itu euy. Oh no. Anjir. Input dia. Anjir siga si kabayan euy. Bae gareyan abah euy. Hari mere 10.000. Iya ngabohong. Iya kabayan ngenipu sia jadi dudukunan ka abah teh. Iya dukun eta banget siga teh nyom sia. Male ka abah nipu sia. Mane Asep? Katakan mereka Asep teh gitu. Tuh, batas ya tadi ngeluarin sebenarnya mah. Sia mantap, mantap tadi hakan sia. Nih ya, ya Pak. Pak teh. Asep kita apa? Dia kan duit nah. Tuh, di tewek ieu Wah, mah. embong sia waduh. Sep cokot sep duitna sep. Ini siap. Dia kan.
ieu ngesaba mangsa mana yang menang yeuh. Wah, Waduh, tuh nong gitu. balik sia mah tangguh bade edan mana mah kabayan. Mana di Asep? Nipu ka kolot teh sia mah bejaan. Waduh ting. Geus, awan ini. Jadi kapang itu. Oh no! Itu orang tuh. Oh Dia no! kapang itu. Buru lah balik. Atuh dah nahan. Ani aturan bagi-bagi pan. Bae antar ke samping baturnya jadi pemangit gitu. Lebok. Dasar siam bare edan. Bare edan.